Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihamdillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Ayeuna ngeuweukeun anca tentang kewajiban menjadi istri terhadap menjadi suaminya. Ngutip kana dawuhan junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyuma mro'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Ya hadis teh cenah hadisna hadis Ummu Salamah radhiyallahu taala anha, eta Siti bin Abi Umayyah, sahabat Rasulullah SAW. Suksanos di permulaan Islam, beliau ini adalah yang sangat menentang kepada Islam. Dan nama sigana berenang anu kalintang ngewa itu ka Islam di kalangan Islam harita, tapi Gusti Maha Suci turunkan hidayah dan pada akhirnya mantan adalah jantan seorang muslimah yang sangat kuat ya, sejarahna tinggali baik. Anjeunna ada dawuh ieu cenah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam parantos dawuh ingon ningakeun dawuhan Kanjeng Nabi. Kalau isina dawuhan Kanjeng Nabi teh ayyuma mra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Ayyuma mra'atin awewe nu mana bae, awena mah nu mana we, rek awewe nama anu rakene, rek anu geus kolot, rek anu tukang usaha, rek anu ngajodoh poe di imah, rek anu tukang hehes, terserah handalah bebas. Awewena marek nu mana bae, nu puguh mah boga salaki. Setiap awewe nu mana bae nu boga salaki, tuluy kieu cenah ayyuma mra'atin matat, tuluy maot. Aya awewe teh maot, geus maot teh kumaha? Ya dikubur ya, semut mah. Aya awewe nu mana wae nu maot manehna wa zawjuha anha radin, bari meunang ridho nu jadi salaki. Sekali deui, awewe nu mana wae di mana-mana maot salakina ridho ka manehanna alias menang ridho nu jadi salaki, maka dakhalatil jannah, ya wewe diasupkeun ka surga, dihijikeun ma'as sabiqin sarta jalmi-jalmi anu ti payun. Kitu cenah. Tapi lain sakadar maot ukur kitu sebenarnya mah. Tangtuna oge ya awewe teh ngajalankeun oge sapirang-pirang etika jeung aturan-aturan agama. Da urang ge kabayang sok. Kumaha kitu lamun urang bedegong komo paringang rangkan jadi salaki, kira-kira meunang moal ridho salaki? Orang paling nu aya dina ati salaki teh mentek gue segede beureum beureunnan kitu liat. Bener teh. Jadi atuh diusahakeun
setiap istri itu harus berusaha mendapat ridho nu jadi salaki. Paduli teuing salaki nama tukang beca, ente sebagai profesor, wayahna we kudu boga, kudu bisa meraih ridho nu jadi salaki. Artina sanajan salaki nanti adalah rendahan tuluy ayeuna awewena misalkan seorang anu darah biru bangsawan, tetap sanajan nu jadi pamajikan bangsawan kanu jadi salaki mah walaupun sia teh rendahan tetap kudu neangan jeung berusaha mencari ridho nu jadi salaki. Kitu usahakeun matak sautak setik akang hampura abdi cek salakina teh naneng laduk boga dosa naon nyata hampura we bisi abdi teu kengeng ridho nu jadi salaki. Margi teu aya deui anu ku abdi dianti-anti adalah ridho nu jadi salaki. Komo deui kaayaan abdi ayeuna apanan geus geringan meureunnan abdi teh paeh bisi teu mawa ridho nu jadi salaki. Sawios akang abdi we heula ti heula nu penting mah abdi kengeng ridho nu jadi salaki nyaeta ti akang. Erek kitu ngomong ka salaki. Nyebutkeun aing ti heula bagi heulana. Ya sebenarnya mahal malah jalan nama pokoknya kudu diteangan diusahakeun kumaha wae jalanan supaya salaki ridho, supaya naon cenah supaya salaki teh ridhoeun. Mata kurang teh tugas Ibu Atika adalah mencari kasukana nu janten caroge Bu Atika nyaeta Pak non tak gitu sok kadinya jangan naon kasukana da sagoreng-goreng na jelema anger nu diteangan mah kahadean bener teh sagoreng-goreng na jelema anger nu diteangan mah kahadean lamun teh mah urang boga salaki gangas boga salaki teh ye non ngaranna teh babarian boga salaki teh ye goreng bacot boga salaki teh akhlakna teu pati ecreuk anger sagoreng-gorengna jelema ujung-ujungna mah hayang meunang kahadean naon cenah hayang meunang kahadean jelema mah kabeh ge hayang hade usaha kitu nu diteangan adalah naon nu diteangan deui kariduan dari salaki. Yang geluwet deh. Tuluy keuna. Gara-gara salakina eueuh teu ngaji jadi we budak karasehan. Nah gitu teangan we mau tidak mau wayahna eta mah saon-saona inggis tempo awewe mau teh teu mawa ridho nu jadi salaki gitu. Kedua dawahan junjunan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dah ya oke tingali welah riwayatna dawahan Kanjeng Nabi idza shallatil mar'atu khamsaha di mana hiji awewe salat nu 5 waktu betul salat teh wa shamat syahroha jeung puasa dina bulan puasa. Di bulan puasa teh kudu puasa. Ulah ieu mah ari bulan Syawal puasa, ari Ramadan teu puasa. Puasa artina tingin dina kaparuan salat puasa dijalankeun
anu teu kerhet mah wa hafidhon farjaha jeung ieu awewe teh sok ngajaga kana farjina tah jaga farji teh nosabna keur berwek nyenglet deui teh lamun teu dijaga awir-awiran gitu wayahna jaga maksud dijaga teh hatina dijaga tina barang-barang anu teu meunang anu diharamkeun tuh bisidor we aya cucunguk asup jaga kadina tetep di pageran wa ta'at zaujaha jeung manehna taat kanu jadi salakina tunduk patuh kanu jadi salaki bi ghairi maksiatin dina salianti maksiat ari kitu mah salaki ngajak maksiat montong digugu neng ayeuna mah urang kali-kali wah jeung akang ka mana kang urang ulin didugem erek naon atuh kali-kali ngajaran bar erek naon ngajaran bar sagala pedah we katingali nu sararelpi kitu aya we atuh ngajaran diuk di dinya da di dinya mah atuh da tempat-tempat bangsa minuman nu kararitu atuh sakali we lah sakali teu meunang ngagugu ngan sing bisa atuh sawios akang ari keukeuh ting mah da abdi mah teu beuki bisi modar di jalan atuh kumaha ampura we abdi moal ngilu pelebah dieu mah kitu tapi sing halus bahasana kitu tunduk patuh kanu jadi salaki dina salianti maksiat dari dina maksiat mah ulah turut ulah sok aya pan sakapeung mah ieu da aing teh geuningan hirup teh sangsara teureun salaput hulu teh aya dina kamiskinan ari pangabutuh sakitu loba sikatu ayeuna mah urang baring-bari we usaha ieu sugan aya usaha anu babari naon kang usaha anu babari maneh nu malingna aing anu ngintipna goblok eta tukang nya abdi nu malingna ayeuna akang nu ngintipna meureunan abdi meureunan ieu awewe mah nya awewe kudu asuk-asukan sawios akang anu malingna abdi nu nungguan lilinna ceuk saha teh ceuk awewe teh sarwana kecual atuh kararitu Yaudah beuh atuh hayu neng ayeuna mah urang balanja lilin tuna dina baskom tah tempo teh waktu Isya sok seuneut eta lilin bari ditungguan kudu jadi pamajikanana omatnya neng geulis bisi engke lilin gegeleberan tulusi caina bisi euyak eta buru-buru tiup sia lilin aing keur diudag-udag kitu cerita naon eta naon aya di urang baheula aya nu kitu eueuhnya di urang mah alhamdulillah ayana dina film si Kabayan masyaallah tabarakallah kitu taat sih taat ngan kana teu ceureuh teu meunang digugu eta mah nu kudu digugu mah taat dina kasayan neng gerang ngaji giru-giru naon ngaji cek salakina teh wahai sayangku mari kita sholat berjamaah dengan akang walaupun berjamaah teh ieu ka awewe mah teu alus tapi ieu ngabantuan nu jadi salaki mah ieu panan salaki teh butuh berjamaah ganjaranana berlipat ganda kumaha atuh cek salak pamajikanana mangga akang bade sajadah nu mana nu dianggo anu beureum anu hejo anu koneng anu abu-abu cek salakina teh nu meunang nganyuk kamari teh di aya-aya pokoknya mah di aya-aya kurang sok didramatisir gitulah supaya naon supaya indah ari ngagugu kana kahadean mah sing aus ayo atuh urang ka pangajian cek salakina teh cek pamajikanana mangga akang urang ngaos mung abdi kedah dijaga ku akang bisi aya nu noel di jalan siap da ka maneh moal aya nu wani noel sabab maneh mah pikagilan sarerean misalkan aduh masyaallah disadiakeun bade nganggo sarung nu mana
bade nganggo raksukan kapok anu mana bade sorban anu mana dipapantes ku pamajikan teh mun kopeahna hideung sorbanna anu mana nu bajuna bodas sampingna model kumaha supaya asup duh diindah-indah eta salaki insyaallah salaki rempuk ge katinggalina gagah cek batur teh akan meuli gagah kieu saheula pamajikanna kan kitu li ya mari pamajikan loba ari taun sagala rudina cilaka ni teu dandanan anu mantes mending hiji wae tapi halus gitu alhamdulillah teruskeun heula cek eta awewe enon si eta awewe taat ka salaki teh maka kumaha tingali kriteriana hiji getol salat kadua getol puasa artina tara tinggalin kewajiban nu fardu ain salat puasa tuluy ngajaga diri ya bisa ngajaga diri nu dimaksud ngajaga farji teh eta mah nu pokone nu dimaksud kabehanana awakna dijaga tina paharaman bisi aya hal-hal anu matak pidosa dijaga tuluy manadai kaopat taat kanu jadi salaki tah opat kriteria ye maka cenah jaga diucapkeun ka eta awewe kilalaha jo celeungkeun aya anu nyarios ceuk nu nyarios ka eta awewe udkhuli al-jannah neng geulis mangga geura lebet ka sawarga kitu ceuk nu ngagero ceuk urang teh nadaing geus nini di alam dunia oge nya disebut neng geulis kitu ieu ahli surga mah balik deui jadi naon geulis anu tadina remote ge jadi naon jadi geulis ari asup ka mana mah ka surga mah matak tong sieun jeung tong keung pedah ayeuna misalkan rupa pas-pasan tong kagok ieu sing soleh datang ka ditu mah bakal melebihi geulisna para bidadari kitu tah kitu cenah ceuk eta nu ngagero kumaha udkhuli al-jannah pekra asup ka surga min ayyi abwabil jannah syi'ti tina lawang nu mana we lah maneh hayangna hayang ti pelebah kulon ger hayang ti pelebah wetan pek hayang ti belah kidul pek hayang ti belah kaler kumaha lain bebas abdi mah hayang ti luhur jalana pek kadinya hayang teh hadap kajeun kadinya nu penting sia asup ka mana ka surga bebas jadi hartena lawang oge milih-milih terus teu kudu bebas teu kudu dikieukeun non sebentar teh teu dialokasi apan bejana lamun tukang puasa asupna ka surga teh melalui babur rayyan melalui lawang surga nu ngaranna rayyan kete di ditu teh aya babur rayyan lawang ar-rayyan bisi teu percaya geus teh eta aya gitu eta khusus maragi anu puasa keur si awewe nu ieu mah teh aya khusus-khusus kitu ngaranna par aya di manehna salat tara tinggalin puasana tigil ngaparjina jeung awakna dijaga terus teh taat kana jadi salagi bebas mau lawang mana bebas asup bejana panto surga teh aya 8 panto surga teh bejana hiji cenah aya 8 hiji panto hamzah alif 2 panto lam 3 panto he 4 panto mim genap itu kana genap deh 5 panto dal 7 panto lam 8 pan benar iki nah kayak jadi ada hitung ke balik teh hiji panto hamzah 2 panto lam 3 panto he ha 4 panto mim benar 4 5 panto
Dal. Yo, genep panto lam, 7 panto lam, 8 panto ha. Eta lawan surga. Lamna 2. Jadi 3. 8 panto ha. Naon eta teh? Alhamdulillahi. Tah kecap alhamdulillah teh cenah mere isarah kana yen panto surga teh aya 8. Beda jeung panto neraka. Panto neraka mah 7 we. Henteu leuwih. Panto surga mah aya 8. Lebah mana wae nya pokona mah teang we engke di ditulah tonglankeun ayeuna. Peke engke bakal kapangi oh ieu lawangna, oh ieu lawangna, oh ieu lawangna. Nyaritakeun bab ieu papanan cara jelema anu erek ka Mekah nanyakeun kanu can ka Mekah. Cik ieu ari di Masjidil Haram teh sabariji pantona. Pan bejana cenah aya babul pahat, aya babul patah, aya babus salam, nu mana lebah mana nu ngomongna can init ka ditu, anu nanyakeun ge can init ka ditu, kira-kira obrolanana seperti kumaha? Lah pokona mah ieu Masjidil Haram mah loba we lawangna, jig we teang ka ditu, kitu we. Bener eta teh? Bener. Sok sanajan can init ka ditu. Nah, sabab geus datang informasi ka manehanana walaupun acan nepi ka ditu. Cara urang ayeuna nyaritakeun lawang surga aya 8. Ari urangna pancan pernah ulin ka mana teh? Ka surga jeung deui deh naon ulin ka surga geus datang ka surga mantong balik deui cicing we tong ulin di ditu mah. Cicing. Naon cenah? Lamun ka dunya ulin. Matak dunya mah tempat kaulinan, lamun surga tempat cicing gitu. Jadi ayeuna teh urang keur naon ieu? Keur ulin. Rek ka mana? Rek balik engke mah ka mana balik? Ka surga. Rek lawang mana? Bebas aing mah rek lawang mana wae, pokona mah rek nu ti luhur, nu ti handap, nu ti gigir, nu ti mana wae, nu lawang anu tadi teh anu ditataan, pokona mah lawang salah sahijina alhamdulillah teh ya, bebas itu pek rek kitu ge. Kumaha carana? Ieu 4 rupa keur awewe bebas. Hiji naon cenah? Hiji naon? Getol salat. Ulah tinggalin salat teh. Kajaba lamun keur head. 2 naon? Puasa. Cigana nu 2 ieu mah gara getol kabeh ge. Nah, 3 naon ya? Ngajaga parjina. Kade ulah di mana wae kecewerna. Obat taat kana jadi salaki tayeun kedua deui nu ieu rada lumayan eta teh rada kudu usahakeun. Komo palebah taat ka salaki di mana gok salaki pika sebeleun deui. Urang balik ti pangajian datang ka imah salaki keur manyune bari jam motrot. Terus teh bari amuk-amukan seuseun anu tadi kurang geus dientepan ge nepi ka di budal-budal kunaon ari sia pun kitu lin kurang teh ieu pakaian nu geus meunang nilpan mungkin ka dihancurkeun kieu si horeng neangan kolor nu nyelap di mana eta kolor si horeng kolorna dipake kumanehna ku salah ku pamajikanna dibawa buka-buka kumaha menyikapina tah kitu cenah. Mudah-mudahan we ibu-ibu sadayana ku abdi didoakeun sing ngarasup ka surga. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.